Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nural Aini marhaban Jaddal Husaini marhaban Apunten ya kasadayana ya marajeng insyaallah ya piladacia badai masihan tausiah ka urang sadayana sok anu masih dipengker ayeuna mararajeng mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacibeureum meuli rambutan, meuli hayam jeung meuli taleus, duka peureum duka nundutan, ngajawab salam menila leuleus. Ngajawab salam menila leuleus. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan, manawi gerah rudang sorana rada tarikan, sorana rada. Siap sakali di siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nu ngajawab salam didoakeun ieu sing laloba duit. Anyir sia jalinger kana duit mah. Nu ngajawab salam didoakeun deui nya sing tiasa angkat ka tanah suci Mekah. Hayang ka Mekah hayang ka Mekah ibadah haji hayang. Entos daftar tacan. Saha nu rek mawa atuh sia mah ari can daftar mah atuh. Tapi mudah-mudahannya sing aya nasib angkat ka tanah suci Mekah. Asal sing getol we ngadoana nya. Komo ngadoana tengah peuting mah. Osok udang di peuting osok. Osok ibu-ibu mah nya bunya. Ka mana? Tuh kacai cenap. Kacai teh ngadon pipis alus jujur. Entos pipis jorok atuh sia mengisang heula nanaon teh anyir. Entos pipis sare deui uyuhan teu barau hangseur atuh. Yeuh Bu ari ngomong teh bener geura sok balikan deui. Entos pipis ngisang entos ngisang calana pake deui ari sia meuni ku poho atuh. Piraku ulah alidnya amit-amitnya kade ulah kitu. Nah tuh teruskeun masih kuat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man pariha bina parihna bihi. Al-hadis. Sebelum dilanjutkan, muga-muga para jamaah sadayana ngadoakeun heula kasim abdi. Siap ngadoakeun abdi siap? Kira-kira siap ngadoakeun abdi heula siap? Awas pokona cak.
Lamun bapak-bapak cicing wae teu maca amin didoakeun balik di dia sing nyasab ka imah nini teh sakadaluarsa. Oge ibu-ibuna awas lamun cicing wae ya ibu-ibuna nya teu maca amin didoakeun salakina sing kawin deui ka Ci Ito. Aya Ci Ito aya. Oge parawan aya parawan. Loba parawannya. Awas parawan lamun cicing wae henteu maca amin didoakeun sing dilamar ku aki-aki. Mending dilamar ku aki-aki mending amin. Jawab sing tarik, mending dilamar ku aki-aki mending dilamar ku abdi. Selebeu. Pemuda ya pemuda. Loba di dia pemudanya. Awas ieu pemuda lamun cicing wae henteu maca amin didoakeun sing jadi jalma IPTN. Naon IPTN teh Ikatan Pemuda Telat Nikah garis miring jomblo. Mending jomblo mending amin. Heeh sieun ku jomblo mah nya. Tapi tenang. Jomblo itu bukan berarti tidak laku. Lebih tepatnya terlalu mahal untuk dimiliki. Anjay. Kumaha barudak? Well tuh siap barudak well ayahnya. Tapi saya doakan mudah-mudahan yang jomblo dikasih pasangan yang setia. Karena setia itu mahal gitu iya kan? Nggak bisa dibeli dengan uang betul? Apalagi iya di zaman sekarang loba nu modus. Betul? Ngomongna I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Ngomongna sayang cinta tapi tidak berani mengajak ke KUA. Bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomongna pankos nu heueuh my darling my hand happy baby sweetie aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu. Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan. Pret sete ucing di sanguan atuh. Nopi we bobogohannya monang 5 tahun ari kawinnya babaturan sorangan. Rek teh nyeri kumaha? Benar iya benar. Mentak awas hati-hati dengan seseorang yang mencari modus. Makanya saya berani mengatakan laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang takkan berani menyakiti hati seorang wanita. Karena wanita itu bukan diciptakan dari tulang tangan laki-laki. Karena wanita teh bukan untuk dipukul, bukan. Wanita bukan juga diciptakan dari tulang kaki. Karena wanita bukan untuk diinjek-injek, bukan. Wanita bukan juga diciptakan dari tulang punggung, karena wanita bukan tulang punggung keluarga. Tetapi wanita diciptakan dari tulang rusuk kaki laki sebelah kiri dekat dengan hati. Supaya apa? Supaya tempat wanita itu selalu ada di sisi menemani. Karena wanita itu sukanya disayangi, dicintai, bukan disakiti, betul? Kumaha barudak? Sial deng kenal lagi. Tapi tenang. Tidak semua laki-laki suka menyakiti hati seorang wanita. Ada juga kok yang baiknya. Entah sakabeh lalaki kitu bener teh Pak? Aya nu bageurna, aya nu baikna. Mentah kade ibunya singnya ka salaki teh ulah sok dinyeri. Sok geura lamun di dieu di Cibolang aya nu maot sok saha nu rek ngagotong? Lalaki nu nguburkeun, nu nyolatan lalaki mentak singnya ka lalaki teh. Makanya saya berani mengatakan lagi, wanita yang baik itu adalah wanita yang takkan berani menyakiti hati seorang laki-laki. Kumaha barudak? Well siapa? Hiji-hiji pokoknya menang. Alhamdulillah. Siap ngadoakeun abdi siap? Moga-moga sim abdi sing panjang yuswa, sehat walafiat, ditambih-tambih rezeki anu halal, anu berkah. Lamun rezeki berkah bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, pulangnya mampir dulu ke Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah, berikut kopiah. Alhamdulillah. Langkung tipayun sabada nyanggakeun tahiyatul mubarakah. Puja anu janten panghias raga, timimiti urang muka kana ieu acara urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kawasa. Puji anu janten panghias ati timimiti urang ngaji urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Syukur anu teu tiasa diukur-ukur ku insinyur, ku direktur, ku gubernur, komo ku tukang cukur moal kaukur.
nyaeta rasa syukur anu ngajantenkeun panolak takabur ti mimiti urang kumpul urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nulugina cunduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu waluya. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disingler. Anu alhamdulillah dina ieu wengi sim abdi tiasa kempeng ngariung jeung anu ditiung. Pak amprok jonghok jeung nu make androk, patepang wajah jeung nu make kopiah dina ieu haflah mubarakahnya. Mudah-mudahan urang sadayana kumpul di tempat sing paranjang yuswa. Amin. Ya Rabbal. Salawat sinareng salamna mugi salamina dilimpah curahkeun, dikucurkeun dikocorkeun ka baginda alam, baginda tercinta. Anu mana baginda Nabi parantos mawa umatna dari zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah. Dari zaman naik onta dugi ke zaman naik embim Toyota, motor Yamaha, HP Nokia, Samsung S5. Tehilap ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin atba'u tabiin khususna umumna pikeun jami'il muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurutkan ajarana age mudah-mudahan urang sadayana sing ngengingkeun syafaat ujmana ti baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Tehilap oge teka kantun anu kusim abdi dihormati para alimil ulama, para habaib, para ustad, para guru, para kesepuhan, wabil khusus anu kusim abdi dihormatinya nyata kiai setempat. Mentak urang doakeun ieu para kiai, para ulama, para guru-guru, para kesepuhan urang doakeun mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Disehatkeun badana. Amin. Tambih-tambih barokah. Amin ya Rabbal. Tehilap oge ka non para panitia nu parantos ngulam kasim abdinya, para pemuda, ketua panitia, Bapak DKM anu parantos ngorbankeun harta, tanaga, pikiran jeung sajabana mudah-mudahan ku Allah sing dibalos ku pahala anu berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Tehilap oge atuhnya aparat pemerintah dimulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah sampai atasan sing jadi pemerintah anu adil bijaksana anu nyaah ka rakyatna. Amin ya Rabbal. Tehilap oge ka para jamaah sadayana anu hadir di ieu tempatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, terus santriawan santriawati, pemuda-pemudi, remaja-remaji, remako-rematik katutrorombeheunana araya kabeh insyaallah di dieu nya. Mudah-mudahan sadayana anu kempel di tempat sing dipanjangkeun umurna. Amin. Ditambih-tambih rezeki anu halal anu berkah. Amin. Ibu-ibu anu barogah hutang, anu boga kreditan, mudah-mudahan balik di dia sing lalunas kabeh. Anjir meuni tarik amin kana hutang. Terus ieu para pemuda-pemudi nanya sing soleh sareng solehah. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana daramang ite daramang. Iya ibu-ibu daramang, bapak-bapak belah dia daramang. Alhamdulillah. Ibu bapak nembean ningali kasim abdi, nembean ningali kasim abdi paingan atuh di tempo teh Allahu kuenya siga mujair kasaatan atuh pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadikan kita sebuah keluarga di dunia wal akhirat yang selalu menyimpan rasa rindu dalam kalbu antara diriku dan dirimu. Makanya ayat peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya saya dari itu memperkenalkan diri, ibu bapak perkenalkan, nama saya itu adalah Muhammad Sopandi. Saha cenah? Abdi tiasa disebat Ustad Cilik, tiasa disebat Ustad Cabe Rawit. Terus timbul pertanyaan, cenah jang Ustad ari linggihna di mana? Alhamdulillah abdi linggih di Kampung Belendung, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Timbul deui pertanyaan ti ibu-ibu anu rada kepo, jang Ustad cenah ari yuswana sabaraha taun? Nah, heuh aing ge nyaho ieu beungeut kepo-kepo doang itu ya. Alhamdulillah ibu bapaknya kieu-kieu oge abdi mah yuswa mah parantos 27 tahun. Muhun leres sakieu dedeg pangadegna, tapi jangan panggil aku anak kecil paman. Da leutik oge dicabak mah ngagedean.
Ya budak cicing semua kang artinya. Alhamdulillah. Teruskan para jamaah sadayana ngaosna urang garog deugeun wae nya nu singkat padat melekat daya nu penting mah urang balik mawa ilmu nu manfaat sia mah ngaji encanana geus kana kahakaneun ieu pikiranna kana comet sagalanya Allahu Akbar kana hayang ilmu nu manfaat mentak abdi ge jujur Bu abdi ti Balandungnya datang ka dieu abdi mah teu hayang nanaon da abdi mah hiji abdi mah hayang loba dulur sok ujan wae ka kiai teh duit hayang loba dulur ceu hayang loba dulur engke geus loba dulur tah kakara ka dituna urang teh bakal gampang menta dukungan astagfirullah duit teuing engke geus loba dukungan tah kakara ka dituna bakal gampang menta doa ti para jamaah sadayana pan tadi geus didoakeun sok nyanyahoanan wae ieu mah nya alhamdulillah. Para jamaah sadayana seperti biasa sebelum dilanjutkan mungkin lamun dina ceramah nasim abdi aya nu kasinggung ieu rek ngambek moal rek pondong rek ngomongkeun rek balali nu bener sih moal balik rek ngaji dong beureun di dieu nya jamaah jamaah teruskeun masih kuat alhamdulillah hadirin jamaah rahimakumullah menit anu paciwit-ciwit jam anu paantai-antai waktu anu patunggu-tunggu hari berganti malam matahari berganti bulan disusul ku tahun anu beruntun anu mana nyaeta hiji bulan anu pinuh ku kamuliaan anu mengandung sejarah anu luar biasa anu aya momentum berharga pikeun jalma anu takwa nyaeta hiji bulan anu tos masyhur ka Cianjur ka Sohor ka Bogor reang ka Tangerang ka carita ka Jakarta kasebut ka Garut ka kuar-kuar ka Banjar ka celup ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka Saudi Arabia Indonesia bahkan pangyong colangna salamar capada yakni bulan dilahirkeunana junjungan alam Nabi besar Muhammad anu alhamdulillah kalayan titis tulis diajali guratan kalam anu maha kawasa urang sadayana dina ieu wengi tiasa kempel ngariung nyaeta sejak ngagungkeun kana kelahiranana baginda Kangjeng Nabi Muhammad tak terasa dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercanten dititipan umur sampai saat ieu urang bisa hadir muludan alhamdulillah ternyata peringatan Maulid Nabi diayakeun diramekeun lain di dieu hungkul dulur tapi seinternasional seluruh dunia yang bermadzhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah serentak kompak di mana datang bulan Rabiul Awal umat Islam mengadakan peringatan Maulid Nabi bawaning ku bunga alhamdulillah eta alhamdulillah mentak urang ieu kudu bunga ku lahirna Kangjeng Nabi iya ibu bapak bunga tah henteu ku lahirna Kangjeng Nabi alhamdulillah lamun urang bunga ku lahirna Kangjeng Nabi sesuai pangandika As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki annal farah bi maulidi sallallahu alaihi wasallam matlubun sanyana bunga atas kelahiran Nabi Muhammad matlubun diparentah dipuri naon elatna bi qaulihi ta'ala sebab aya pangandika Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wallahu alam bi muradih kul ucapkeun ku anjeun wahai Muhammad kalawan fadl Allah kalawan kurnia Allah kalawan rahmatna Allah saha rahmatna Allah teh nyaeta baginda Kangjeng Nabi Muhammad makana dibaca ayatna wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin tepati-pati kami ngutus ka anjeun wahai Muhammad angin jadi rahmat ka sakabeh alam jadi jelas Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alamin margi ibu bapak kapungkur sate acan diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia
awewe kacida pisan hina na di zaman jahiliyah loba jelema arembungan boga budak awewe kunaon sebabna sebab awewe mah lemah diajakan perang teu bisaeun jadi beban lalaki mentak harita keneh loba awewe anu dibunuh hidup-hidup jadi kapungkur mah hina anu gaduh anak awewe teh Pak lamun teu dibunuh hidup-hidup eta sok dikubur hidup-hidup eta zaman kapungkur sate acan diutus Kangjeng Nabi tapi sabada saparantos diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia alhamdulillah awewe sangat mulia Pak awewe sangat terhormat nepi ka diagungkeun ku Allah dimuliakeun ku Allah diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an aya surat An-Nisa laras betul nepi ka ditaekeun diangkatkeun derajat awewe 3 tingkat beda lagi jeung lalaki pan aya nya qosidahna sok dinyanyikeun ku ibu-ibu qosidahna teh bejakeun ulah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau melahirkan mengandung nah jadi bekian kieu ya lagu teh tapi insya Allah ada ibu-ibu mah ridho mengandung deui melahirkan deui mengandung deui melahirkan deui ka kapokna hebatna awewe teh eta Pak da ngajuru teh ieu lain perkara anu gampang nyeri betul nepi ka naruhkeun nyawa bahkan puluhan urat saraf putus ketika ibu-ibu ngalahirkeun seorang anak mentak pantes ieu tarohanana nyawa makanya saya bangga ka ibu-ibu sebab ya arurang tehnya nu hadir teh ieu dilahirkeun ku ibu-ibu benar iya bener arurang teh dilahirkeun ku ibu-ibu arurang teh bijil tina liang awewe betul makanya ibu-ibu itu hebat Pak bisa ngabijilkeun orok tina liang mentak atuh dulur kudu saladar hirup teh euy eling-eling kana liang atuh sia teh sebab da ya urang mah hirup teh jauh tina dan urang mah kamana-mana oge pasti mamawa da dina awak urang mah pasti loba liang hakikatna Allah anu nyiptakeun syariatna urang bijil tina di dunia Bu bapak-bapak banting tulang ti isu kupi kaburit kesang badag kesang leutik kalaluar neangan duit demi ngabelaan heuh benar tuh Pak bahkan nepi ka budak bujang neangan parawan jang calon pamajikan teh anu aya atuh heuh eueuh liangan moal daekeun lalaki ge emang cowok apakah meureun jeung kayeuh Bu Pak di mana urang maot bakal asup deui kana datang tina liang balik oge kana bahkan ke bapak-bapak yeuh balik di dieu engke rada peutingan ge nya rek neangan heuh maksudna liang panto imah ucul sok ngeureus wae cemimin mah nya aya cemimin di dieu aya Iis aya Cetitin Cuun aya Coon araya di dieu mah aya keneh kumplitnya di dieu teh mah geus pararaeh Bu bercanda mentak awas kade ieu barudaknya sing nyaah ka indung oge bapak-bapak oge sing nyaah ka pamajikan margi salaki anu mulia teh salaki anu sok ngamuliakeun pamajikan salaki anu hebat teh salaki anu teu wani tunggal teungeul ka pamajikan mentak kade ieu bapak-bapaknya kade pamajikan teh ulah sok dinyenyeri ulah dikasaran apalagi melakukan KDR zaman ayeuna loba laporan ka polisi kasus kekerasan dalam rumah lalaki hungkul eta teh anu jadi korbanna anu di penjarana awewe aya henteu karena ibu-ibu itu nggak suka kekerasan ya Bu ya ibu-ibu itu nggak suka kekerasan Pak tapi lamun teu heuras ngambek kitu doang ibu-ibu tehnya ieu mah kumaha nya ka pamajikan teh dinyenyeri bae
puguh-puguh ieu pamajikan teh HP-na aya, nomorna aya, WA-na aya, der ieu salakina teh SMS-an, WA-an, teleponan jeung pamajikan batur. Sok aya nu kitu? Eta teh keuyeub nu kitu teh ngaranna. Apal keuyeub apal? Ari keuyeub matana ningali sok ka mana? Ka hareup. Ari leumpangna tara ka gigir, eta teh keuyeub. Puguh-puguh pamajikan teh hayang jajan. Salaki boga duit kalah ngajajanan pamajikan batur, eta teh sok sing tarik. Puguh-puguh ieu nya salaki teh geus boga pamajikan hayo kalah salingkuh ieu jeung pamajikan batur, eta teh keuyeub. Oh jadi atuh ayeuna mah nu salingkuh teh nu kitu teh ngaranna keuyeub. Ayeuna loba perselingkuhan, bener ieu bener. Ayeuna loba perselingkuhan awal mulana tina HP. Mentak gara-gara nyekel HP jadi loba WA-WA-an. Gara-gara nyekel HP jadi loba salingkuhan. Jadi loba jadi nusuk salingkuh nu kitu teh ngaranna naon cenah? Keuyeub. Puguh-puguh ieu musolah masjid teh aya lawang pantauan hayo kalah ngajleng ieu lewat jandela nu kitu oge keuyeub. Puguh-puguh di ieu tempat teh keur aya muludan, keur aya pangajian. Hayo ieu jelema teh teu daek ngaji, teu daek hadir tah nu kitu oge keuyeub. Puguh-puguh ieu nya pamajikan teh hayang dibonceng. Salaki boga motor ngaboncengan we batur nepi ka lalaki nepi ka awewe. Nu kitu teh ngaranna ojeg. Euceun nu kitu mah lain keuyeub. Keuyeub mah tara motoran. Ojeg mah atuh disalurkeun jeung keuyeub sate beda deui nya. Mun tak kade urang ulah hirup siga keuyeub. Bahkan saur Abu ya Ani Jom Panjalu Sukabumi mah bahasana teh kieu, kun kal bancet ulah takun kal keuyeub. Hirup mah kudu siga bancet tong siga keuyeub. Ari bancet mah miwarang sesuai jeung praktekna, ari keuyeub mah nitah tapi teu sesuai jeung praktekna. Anu kitu teh keuyeub mentak kade urang ulah hirup siga keuyeub. Jadi kembali deui. Lahirna Kangjeng Nabi ke alam dunia urang kudu bungahna urang kieu ngagungkeun muludan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sok sanajan urang teh bupa nya tahun kamari urang muludan, tahun kamarina deui muludan deui, tahun kamarina deui muludan deui, tahun ayeuna muludan deui. Urang teu bosen-bosen ngagungkeun memperingati kelahiran Kangjeng Nabi. Tidak ada kata bosan kalau kita cinta kepada Nabi. Betul? Betul. Sebab urang bungah ku lahirna Kangjeng Nabi. Lamun urang bungah ku lahirna Kangjeng Nabi sesuai pangandikan Nabi, man parihabina parih nabihi. Sing sajalma anu bungah atas kelahiran kaula saur Nabi, ku kaula bakal dibungahkeun. Entak mudah-mudahan urang sadaya nya sing dibubungah ku Kangjeng Nabi nya tak kenging syafaat ti mantena. Amin ya rabbal alamin. Entak ayeuna urang alhamdulillah bersyukur tiasa hadir memperingati maulidna Kangjeng Nabi Muhammad. Entak urangnya nepi ka panitia pan ieu hayang acara kos kitu teu gampang. Nepi ka ngorbankeun harta, tanaga, pikiran jeung sajabana karena apa? Karena untuk Nabi, karena cinta kepada Nabi. Betul. Sebab da Bu, Pak, urang mah cinta lain ukur di Nabi wir hungkul. Cinta lain omong-omong kosong hungkul. Karena definisi cinta anu sakumaha ceuk Imam Busiri, innal muhibba anil uzali fi somami. Ayah sabu-sabu anal hubba munkatimun ma baina munsajimin min huwa mudharimi. Memang definisi daripada cinta anu sakumaha ceuk Imam Busiri, sesungguhnya cinta itu tersimpan di dalam lubuk hati yang sangat dalam, di antara tetes duka jadi tangis air mata. Itulah cinta. Jadi intina dulur, urang mah cinta lain ukur di Nabi wir hungkul. Apapun yang kita miliki kita korbankan untuk Nabi. Betul? Betul. Pertanyaan anak, bagaimana cara ngebuktikan cinta urang ka Nabi? Bukan dengan harta saja, Pak. Bahkan saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
alaikum bimahabbatil ulama wayahna jeung wayahna sing cinta sing dedeh sing nyaah ka para alimil ulama. Karena ulama teh pewaris para nabi, al ulama warasatul ulama adalah pewaris para nabi. Mata kade ulah macam-macam, ulah ngamusuhan ulama, ulah naon, ulah jauh-jauh jeung para ulama. Lamun jalma hirupna geus jauh jeung ulama jeung para habaib, hirupna bakal cilaka. Entong ge di akhirat, di dunia we heulaanan jelema hirupna jauh jeung kiai jeung ulama hirupna hararese. Sok urang buktikeun. Tahlilan ka kiai matang puluh, nujuh bulan ka kiai kamaotan. Betul? Jadi urang mah hirup teh butuh ka kiai, teh bisa jauh jeung kiai, betul? Betul? Mentak awas kade khusus nanya deketan kiai setempat, tegasna sing dararaek ngaji. Lamun jelema ieu hirupna geus wani ngajauhan ulama, jelema hirupna geus wani ngajauhan ajengan kiai ustad, sakumaha saur Syekh Nawawi Al-Bantani, falaula bi'ilmil ulama lasarana sukal bahaim. Andai kata jikalau seumpama lamun jelema hirupna jauh tina dasar bimbingan para alimul ulama, hartina taradaek ngaji, taradaek ngadengikeun pepatah kiai, maka eta jalma kelakuan teh bakal kaya kal bahaim, bakal seperti binatang, bakal kawasa sato. Sok urang praktekeun ya. Ibu bapak orang dia apal teu monyet? Nyaho monyet nyaho? Sok ari nyaho mah jawab sing kompak siap. Supaya tertunduh siap. Sok dites ku aing nya. Ari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok salat tara, monyet sok puasa tara, monyet sok sodakoh tara, betul? Cik coba ayeuna giliran manusia. Siap kompak siap. Ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok puasa tara, jelema sok sodakoh tara. Atuh dulur, lamun ieu aya jelema pagaweana dahar nginum jeung molor, giliran ditita salat teu daek, ngaji oge, puasa oge, sodakoh oge, nu kitu teh. Betul? Betul? Benar ya benar. Atuh lamun di dia aya RT. RT na tara salat. Berarti RT na oge anyir sewanian goblok. Aing ge teu wani sia mah. Ieu orang di wanian, Allahu Akbar. Makanya ieu aya RT na aya. Tuh aya di RT na. Aduh, hampura RT nya ulah kasinggung. RT disarwakeun jeung monyet sote lamun RT na taraso. Jangankan RT, rek RW na kah, rek lurah na, bantuan atuh si menyebut kahna euy. Rek lurah na, rek camat na, rek presiden, bahkan rek kiai, rek ustad, kangeran-ngaran berani meninggalkan sholat anu kitu layak disarwakeun ejeung mo. Benar iya benar. Mentak urang babad kabeh betul. Betul. Makana abdi rek naros ya khusus karek kayu ibu imah. Bu, aya, buaya. Ya ibu, lamun ibu boga salaki pagaweana teh nguseup. Bu, aya ieu teh. Bu, tukang nguseup hirupna moal maju-maju moal. Maju baseuh pokona bajuna. Ya lamun ibu boga salakinya pagaweana teh hardolin. Apal hardolin apal? Dahar modal ulin. Giliran ditita salat teu daek salat. Sedangkan anu disebut guer muhtarom. Naon ari guer muhtarom teh nyaeta lian hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah. Salah sahijina makhluk anu teu dimuliakeun ku Allah, ranking kahiji teh ternyata lain monyet. Saha atuh?
jelema anu teu daek salat 5 waktu, jelema anu ninggalkeun salat 5 waktu teh lebih hina tibatan mo. Terus jelema anu samodel kitunya peutingna sare jeung ibu, berarti ibu teh sare jeung salaki atuh astagfirullah. Jadi waranian kieu ibu-ibu orang dieu mah nya wanian luasan deui. Jeung salaki ibu kitu-kitu ge salaki ibu. Ngan kalakuan siga paham ya paham. Jadi ketika jelema ieu hirupna jauh jeung bimbingan para alim ulama, ternyata kelakuanna bukan hanya akan seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Lain jadi malolotot ka aing kieu teh euy. Hampura ya abi ngaos beuki peureus kajeun. Moal ngambek, moal punung, moal mere berkat. Jadi ketika jelema hirupna geus jauh jeung ulama, anggang jeung ajengan, ternyata ieu kelakuanna bukan hanya akan seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Survei membuktikan. Bu, Pak, pernah teu urang ningali dina berita aya beurit, nyaho beurit orang dia nyaho? Aya beurit bunuh diri gara-gara krisis ekonomi, aya tante. Tuh aya berita kitu patut meureunnya. Tapi ibu bapak urang pernah teu ningali dina beritanya aya jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi, aya henteu. Saeutik loba leuwih pecat di patan satu. Tuh si elehku anak beurit geuning. Elehku beurit jelema jauh jeung ulama teh. Betul? Terus ibu bapak urang pernah teu ningali ieu dina beritanya aya anak hayam, nyaho anak hayam dia orang dia nyaho. Anak hayam wani maehan indungna sorangan, aya teu berita anu sakitu aya teu? Tuh aya, hayam we ditaladung ku indungna. Terus ibu bapak pernah teu ningali urang dina beritanya aya jelema dikandung 8 bulan, disusui selama 2 tahun, tumbuh besar menjadi dewasa, anak wani maehan indungna sorangan, aya tah henteu? Saeutik loba leuwih bejat di patan satu. Tuh si eleh dewa ku anak hayam, jelema jauh jeung ulama teh. Terus ya ibu-ibu bapak-bapak, apal henteu careuh? Apal nyaho orang dia careuh nyaho? Nah, sabagus apalnya, jangan dulu beranjak kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan berikut ini. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, itu tandanya Anda kurang cairan. Silahkan leueut cairna terlebih dahulu. Wios leueut lah wios. Rada serak itu pugu. Mana ieu? Oh nata. Alhamdulillah. Wios leueut lah ibu. Alhamdulillah, ngiring leueutnya. Alhamdulillah, leuseum ini. Alhamdulillahnya. Abdi sok inget we nya keur jadi santri heuh. Leueut teh teu jauh jeung Cai Herang, Bu, Pak. Ayeuna geus jadi mubalik herang keneh. Alhamdulillah. Teruskeun itu teruskeun. Bener. Masih kuat. Ieu biasana di pangaosna nepi ka jam baraha ieu? Hah? Subuh? Hah? Jam 2? Alhamdulillah. Berarti di dia mah ahlinya ngawadul sia piraku aing ngaji ka jam 2. Maihan ka aing meureun kitu. Alhamdulillah. Teruskeun. Terak nepi mana tadi poho ngaos teh nya? Hah? Oh, careuh apa? Apal careuh apal? Eta careuh kurang akhlakna, Bu, Pak. Careuh mah nya teu kaup aya hayam sok ditewak sok dihakan. Ngan careuh mah wajar-wajar we boga akhlak kurang patut sebab teu boga akal. Kumaha cenah lamun jelema boga akhlak seperti careuh eta mah lain wajar, tapi kurang hajar nu kitu mah.
Malah jelema mah boga akhlak seperti kitu teh leuwih ti cara Bu Pak. Sok survei membuktikan. Lamun cara ngahakan hayam paling hiji dua anu dihakana, tapi lamun jelema geus katempelan ku akhlak cara, tempo lain hiji lain dua anu dipalingna, tapi sakadang dipaling kabeh betul. Lamun duit ya mah lain 100 200 Bu nu dipalingna tapi miliaran. Leuwih becet dipatan cara. Tuh eleh di wae ku cara geuningnya. Jelema hirup jauh jeung ulama teh. Betul? Mentah kade urang ulah jauh-jauh jeung para alimil ulama. Ayeuna para ulamanya lain saukur dijauhi, tapi ayeuna geus loba para ulama dizolimi, dicaci, dihina. Bahkan ayeuna keur viralnya para habaib, para ulama, para zuriyah Nabi dina nasabna dirampok. Naudzu ya Allah, cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah dihinakeun. Yuh mangkaning urang teh anu di Arab teh syafaat ti Kangjeng Nabi. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min aliha. Syafaat kaulang ke di poe kiamat eta teh hak bener ayana. Saha jalma anu teu percaya kana syafaat kaula, mangka eta jalma moal meunang syafaat. Yuh nu di Arab ku urang syafaat ti Kangjeng Nabi, ari cucuna Nabi, darah dagingan Nabi dihinakeun. Mentak awas omatnya. Ulah wani-wani ngagogoreng habaib ulama, ulah daek dihasud ku batur. Sing cinta tanamkeun hati urang cinta ka Kanjeng Nabi. Lamun urang cinta ka Nabi berarti kudu cinta ka para habaib juriyah Nabi. Ibadah urang ieu nu loba malaweungna, anu loba teledorna. Atuh mudah-mudahan we ku cintana urang ka Nabi, ku cintana urang ka para habaib ulama, urang menangkeun syafaat jaga di yaumil kiamah. Omat awas ulah wani-wani ngagogoreng habaib ulama, bisi dikutuk ku Kangjeng Nabi jaga di yaumil kiamah. Paham ya paham. Alhamdulillah eta nah alhamdulillahnya pametos pahamna atuh rupina sakitu tisim abdi. Hapunten ieu teu tiasa panjang lebar deui, margi ieu aya balik nu kadua nya anu bade masihan tausiahna ka urang sadayananya. Rupina sakitu dialap cekap, mudah-mudahan sing aya manfaatna nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana. Nu saena mungguh dokapna ti Allah, anu awana anu kalepatana mungguh kahilapan sim abdi. Aya pita dina bilik, aya soang diasupkeun panitia kuring rek balik eta bongsang geura siapkeun. Heuh imah biasana ceuk. Ari di dieu teh biasa mah biasakeun atuh ahnya. Alhamdulillah. Pileleyan sapu nyeri pegat simpai, patorai pasti panggang, lain waktu patepang deui. Para jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas. Anu teh diangkatkeun bau kelek siapa kana. Entos sadayana entos. Sok sing luhur Bu Pak, sing luhur. Dadah. Kena pranknya. Ari kala ambil istiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita merenungkan sebuah kenyataan dalam hidup, bahwa manusia seringkali sibuk mencari kebahagiaan, tetapi lupa dari mana sumber kebahagiaan itu berasal. Ada yang berpikir kalau punya uang banyak pasti bahagia, ada yang berpikir kalau punya rumah besar pasti bahagia, ada yang berpikir kalau punya jabatan tinggi pasti bahagia. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Betapa banyak orang yang terkenal, tetapi sulit tidur karena pikirannya tidak tenang. Dan betapa banyak orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya selalu tersenyum karena hatinya dekat dengan Allah.
Karena itu, ukuran kebahagiaan bukanlah banyaknya harta, melainkan ketenangan hati. Sahabat sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan urusan dunia. Pagi memikirkan pekerjaan, siang memikirkan penghasilan, malam memikirkan kebutuhan hidup, besok memikirkan cicilan, lusa memikirkan biaya sekolah, terus begitu setiap hari, sampai akhirnya kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya untuk mencari dunia. Allah menciptakan manusia bukan semata-mata untuk bekerja, makan, dan tidur. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ketika tujuan hidup kita benar, maka hidup akan terasa lebih ringan, karena kita sadar bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang manusia merasa dirinya paling susah. Ketika melihat orang lain tersenyum, kita mengira hidup mereka tidak memiliki masalah. Padahal, setiap orang sedang memikul ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kesendirian, ada pula yang diuji dengan banyaknya tanggung jawab. Maka jangan iri terhadap kehidupan orang lain, karena kita tidak pernah tahu beban yang mereka sembunyikan. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar ketika menghadapi ujian, karena setiap kesulitan pasti akan berakhir. Tidak ada malam yang terus gelap, tidak ada hujan yang turun selamanya, tidak ada kesedihan yang abadi. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Artinya di balik setiap masalah selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan. Tugas kita hanyalah bersabar dan terus berusaha. Sahabat sekalian, ada satu penyakit yang seringkali tidak disadari manusia, yaitu penyakit lisan. Banyak orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin menghadiri pengajian, tetapi lisannya masih suka menyakiti orang lain, masih suka bergosip, masih suka mencela, masih suka menyebarkan fitnah. Padahal satu ucapan bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Karena itu sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Apakah ucapan kita bermanfaat? Apakah ucapan kita membuat orang lain bahagia? Apakah ucapan kita mendatangkan pahala? Kalau tidak, lebih baik diam. Karena diam terkadang lebih mulia daripada berbicara tanpa manfaat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita juga harus berhati-hati dengan sifat sombong. Karena kesombongan adalah penyakit yang pertama kali membuat iblis terusir dari surga. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, karena itulah ia menolak perintah Allah. Hari ini banyak manusia yang terjebak dalam kesombongan yang sama, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling benar, merasa paling hebat, padahal semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Kalau Allah menghendaki, dalam sekejap semuanya bisa hilang. Karena itu, tetaplah rendah hati, tetaplah menghormati orang lain, tetaplah bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang sering diremehkan adalah sholat. Padahal sholat adalah tiang agama. Sholat adalah pembeda antara orang beriman dan orang yang lalai. Ketika seseorang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga kehidupannya. Tetapi ketika seseorang meninggalkan sholat, maka keberkahan hidupnya perlahan akan hilang. Karena itu jangan pernah meremehkan sholat 5 waktu, jangan menunda-nunda sholat, jangan menunggu tua untuk rajin beribadah, karena tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Sahabat sekalian, masjid adalah tempat yang sangat mulia. Di dalam masjid hati yang gelisah bisa menjadi tenang. Di dalam masjid orang yang sedang banyak masalah bisa menemukan ketenangan. Di dalam masjid ilmu dipelajari dan iman diperkuat. Karena itu, biasakanlah diri untuk mencintai masjid. Jangan datang ke masjid hanya ketika bulan Ramadan. Jangan datang ke masjid hanya ketika ada acara besar. Tetapi jadikan masjid sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangga juga dibutuhkan kesabaran. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setiap keluarga pasti memiliki masalah. Namun keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak memiliki masalah, melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan sabar dan penuh kasih sayang.
Suami harus menghormati istri, istri harus menghormati suami, anak harus menghormati orang tua, dan orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Ketika semua saling menghargai, maka rumah akan menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya. Sahabat sekalian, jangan lupa untuk selalu bersedekah, karena sedekah tidak akan membuat seseorang miskin. Justru sedekah akan membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang kita berpikir uang akan berkurang ketika diberikan kepada orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang menyiapkan gantinya dengan jumlah yang lebih besar. Maka biasakan tangan kita untuk memberi. Tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu berlebih. Karena yang dinilai Allah bukan jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Sahabat yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Umur kita terus berkurang. Hari yang berlalu tidak akan pernah kembali, karena itu jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan. Perbanyak amal saleh, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak membantu sesama, perbanyak berbuat baik kepada orang tua, dan perbanyak memohon ampun kepada Allah, karena kita semua adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Sahabat sekalian, suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini, jabatan akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, kendaraan akan ditinggalkan, yang akan menemani kita hanyalah amal ibadah. Karena itu mari persiapkan bekal terbaik sebelum datangnya kematian. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqamah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam rezeki kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.